curik. Lain curik, Ceng. Kawawa nyeri mata. Alhamdulillah ya Allah. Pansya malam alhamdulillah, Sakmat. Alhamdulillah, Mang. Kudu bersyukur diberi penyakit. Atuh bersyukur sih bersyukur, Ceng. Kawawa aing teu boga duluan. Wih, aing mah nyampor. Aing geus nyangan ka imah maneh. Jalan mana gitu? Jalan hareup. Pantesan. Ayo kaburi urang pati itu tuh. Kak, sedang deupan puasa. Maneh keur tahun kamari puasa menang sabraha? Alhamdulillah aing mapul. Man sampe dohor bae. Maneh mah ting lah jaleutik keneh. Can baleg ieu urang mah. Sih. Tapi aing mah hayang geura bulan puasa dia. Ih, kudung di ieu. Hayang geura makan kolak aing mah. Aduh, aing ieu mah teu cager-cager ti kamarin. Sugan aing mah cager ku ari. Ku aing mah teu diubaran. Tapi kunaonnya batur mah mun puasa bae. Sok noongan jam bae. Aing geura magrib. Uga aing geus sarua. Sok noongan jam bae. Ulah pahadal mah makruh puasana. Emang makruh naon? Atuh makruh mah mun menang ganjaran urang. Cuma puasa ge tahan rapar doang mah. Sih. Bari. Naon gitu ubarna ya, Kak, aing teu nanya naon? Lamun urang keur puasa boga hajas gede. Unang teu puasa. Unang bae cek aing ge. Puasana mah ngan makruh. Tapi boga hadas gede ge geus adus ieu mah. Adusna wanci kumaha? Can sahur. Atuh henteu nanaon Sakmat. Can sahur mah berarti sameme sahur kudu adus heula. Kecuali geus sahur terus ngalewatan imsak. Tah, kumaha tah? Amun geus ngalewatan imsak, atuh wajib ngokor kitu mah. Saruana jeung kieu. Contohna maneh keur sahur, puguh kodong deui imsak, malah jojong bae ngabeakeun sangun sabakul. Wih, baraha amat maneh mah. Contohna. Terus tah akhirna pas maneh noong jam 4:30. Wih, asal bae maneh mah. Contohna. Terus tah kudu wajib ngokor eta. Ari ngokor naon? Ari ngokor mah ulah ngabatalan terus bae puasa. Ke kadituna dikodok. Gitu. Aduh, aing lok-lokeun boga penyakit nyeri mata. Sakmat, serap. Serap. Ayo lapay, kay maing.
Mang! Gedeng kan puasa. Memang dak ngolok naon? Ih, nanya kolok deui. Ngolok gernu. Terus didenge moal. Bodoh amat. Dia nanya ngolok deui. Keur parnas poe. Benanya. Kira-kira bae nanya kolok mah. Dasar mama manggahang kolok. Tulin, memang ge hang kolok. Maneh deui heueuh. Nanya kolok deui. Besar mah aing ge hayang kolok. Sekarang. Jelas. Ari mamang pernaon ti dia? Pernganjang. Panjangan mak kami ya. Asal bae sakmat. Aduh, aing aya bae jadi mata segala naon.